cik dulu aya nu mere duit kayak mah jo bilang itu jo benak tidak ada duit sekarungnya ya atulah cantik orang mas mau duit sekarung bikin naik ke mana nah dibikin ke orang ai maneh mana yang orang menghayal deh oh atuh cenah naon ai kitu ai si apa sebenarnya nya sana sepunyung ka dieu teh mau udud jeung kopi we biasana mak dia biasa we nya ari doa mah dijabah langsung halo kieu we bos luntangan tuh pagawean bos tuh jadi kieu urang aya pagawean keur marendoan kieu nya pangneangkeun jelema intina mah jadi si jelema teh boga hutang ka urang 15 juta tah pokona mah sangkan benang kumaha we carana nya kumaha maneh kuaan eta mah 15 juta mono gede pokona mah ka urang baelah 10 juta baik 5 jutana bawa bermaranduan jelas ieu teh nyokot duit naungkul apa jeung jelemana bebas ku rek jeung jelemana meunang rek duit naungkul ge kanjeun olahraga deui kela ciri-ciri jelemana kumaha bos nah ciri-ciri jelemana baju bodas cara hideung eta kela bos nah urang ka ditu teh kudu aya udud bos jeung kopi siap aya kalem 8.000 tah keur satengaheun lumayan cicing ge heula jadinya mah supir urang bendahara pokoknya mah kieu ayeuna ye jam 1 nya sore geus aya ditampun ini ya udah sok baju bodas salahnya cek si bos mah hidung bodas tuh ayo lagi lewat terus aku Kang, baik mayar mau utang mual 15 juta. Sok buru tong harese aya nam kadiekeun duitna 15 juta tong harese. oh buru itu bos saya guys ayo Itu bos saya apa? Akang mau utang terus tong sok harese. Utang teh ka bawa maot, Kang. utang naon Ieu anu mah Kang, akang lamun teu daek mau utang ku saya diringkus. asal bos pokona mah ayo ngilu Rek benar saya rek rame jeung di dieu. buru Sok loba harese pisan. Ka ieu naon ieu? Cicing tong loba harese ieu mah. Ka ieu naon men gobogaan kieu teh meunang. Itu teh apal naon cicing. Aya naon ieu? iya boga hutang ka donongan saya Geus moal apa pokoknya masih akang ieu. Kayak olah bisi salah jelema, ciri-ciri aku mah. Pokoknya baju bodas cara gitu. Ciri-ciri nama berarti iya jelema naon tinggal aku kudu sok harese sok buru. Eta nya baju bodas cara gitu. Baju bodas cara gitu. Wah, gimana? Bahaya. Ini beres utang di dinya kumaha tuh Tadi baju bodas, celana hidung. iya baju hidung celana bodas buru lah. Itu Kang baju bodas celana hidung mah. ana Alah si akang nu tadi nu nanya. bener ayo buru kali iya naik motor beres buru itu udah Tolong bagaya. Lobakeun mah karya. Jangan subscribe. Halo salam.